Bengras narawangan lirmayungan alam nu endah, alam nu aya di pilemburan, matak betah lamun disorang. Ciwidey nu jadi patokan, jalan nurek ka kampung lapang. Tah didinya unggaran akang patepung, jeung salira kembang desa nu keur mekar. Padahal mah patepung ngan saliwatan, tapi hate teu beunang di papalerkeun, tetep manteng kasalira duh geulis kembang narasa. Na iraha urang teh bisa laksana. Patepung anu munggaran jeung salira kembang desa nu keur mekar. Dina hate hayang gerak babarengan, jeung salira hayang nyorang kabagjaan. Ciwidey nu jadi patokan, jalan nurek ka kampung lapang. Tah didinya munggaran akang patepung, jeung salira kembang desa nu keur mekar. Padahal mah patepung ngan saliwatan, tapi hate teu beunang di papalerkeun, tetep manteng kasalira duh geulis kembang narasa. Na iraha urang teh bisa laksana. Patepung anu munggaran jeung salira kembang desa nu keur mekar. Dina hate hayang gerak babarengan, jeung salira hayang nyorang kabagjaan. Patepung anu munggaran jeung salira kembang desa nu keur mekar. Dina hate hayang gerak babarengan, jeung salira hayang nyorang kabagjaan.